mana teh kudu meuli kuota we. Ayo. Boga lemari, emas, jodoh, kursi, TV, kabeh geus beak eta dipake handphone. Ari pagawean bapana kuli maju. Menikah pusing kan ketarangan inget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa Bang Em? Nyai, anu kaset. Cicik mana cenah hayang ningali nu kumaha nu kaset teh? Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Gadis secantik dia datang dalam diriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya. Sok gerasain akang amuran mah. Hegera sok. Nyai, tinggalin kopi akang tuh. Istighfar akang maknya bulan puasa dinyuh kopi. Batal atuh meureun. Kopi. Kabi-nabi nasi Nyai mah. Heeh. Kamana topi teh? Kading anyar. Gulaan tuh. Duaan. Neta bisa aku sorangan. Koronan. Tiraku kopi di koronan. Gendong kemana-mana, enak dong, mantep dong. Daripada kamu naik pesawat kedinginan, mendingan tak gendong toh, enak toh, mantep toh. Ayo kemana? Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, enak tau. Kak, hayolah kak, urang menentrang deui. Urang tulikeun nu di luar, kagok ieu ngakeun batu 10% deui. Yuk. Eta budak nyawa HP menikah malinaan. Poho sholat, poho balik. Bawa kak kalau kage poho. Bener kak, tadi mah udin teh geus poho. Ngaran bapak teh saha, ngaran emak udin teh poho. Tapi udin teh nanyakeun deui ka Pak RT. Jadi ingat deui ieu nama. Yang bapak teh ngaran teh si Hasan. Jeung emak ngaranna si Eti. Belum sia. Kakolot susah sisi. Naik merah di naon mana teh?
Bapak rek nanya, maneh hayang jadi naon? Bener, setuju yang jadi dokter mah. Hari maneh, Din, hayang jadi naon? Udin mah hayang jadi kompresor, Pak. Hayang jadi kompresor atau budak teh? Meni asa rupa-rupa, nuran muter kompresor mah Udin. Paling mah kompresor teh anu sirahna barota, tapi jaminna teh palingker. Aduh, atuh eta mah regulator. Cik, ayeuna bapak rek ngetes, geus bisa can ngaji teh. Ngapoe balik subuh teh. Sok aek maneh, alif jabar A, alif JLI, alif PSU. A, I, U. Sok ayeuna maneh Udin. Pancasila geus apal can maneh? 10 tahun di SD. Pancasila. 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kehutanan. Ketuhanan. Nan. Kehutanan. Ketuhanan, Bapak. Jadi bapaknya salah ya dia. Aduh, nuhun jangan. Maraneh teh kudu boga cita-cita, da moal terus leutik, bakal dewasa maraneh teh, bakal kawin maneh teh, engke jaga mun bapa jeung indung maneh geus kolot teh bisa nanaon, maraneh teh harepan bapa nu bisa ngurus kolot, lamun bapa geus maot indung maneh urusan maraneh. Bapak, lamun bapak maut, mah kawin deui mah. Deui atuh, teh masih growing mama. Go, menang meser si Bu Nisa. Tuh, cantik kieu, katina pan. Panona halus, irung halus, kiwir halus. Ditempok, diharap, dipikir, mati mundur. Hayang kau bisa kalakuan gak sehat. Sponsor endorse. Honda ganti jalur, tersirik daun minggu. Ya, atuh Bapak. Mana kan ujian yang boga Bapak aneh. Astagfirullah itu budak. Emangna maot teh ini modal. Bisa ayeuna keneh. Maot mah eueuh nu nyaho. Iraha jeung di mana. Nu matak hidup kudu getol ngaji. Ibadah pikeun bekal ka akhirat. Tong ngorek HP wae hayang di dinya. Maot keur ngaheadshot batur teh. Nuhun kasetan atuh hayang hidup yang penjalmi sukses. Nih, Mak, ujang kesuka mamami sukses untuk sukses. Lain kudu ngadaharannya sukses, tapi kudu sakola, ngaji, nurut kudu jadi kolot. Pan emak jeung bapak teh hayang hidup teh jadi menak, pengusaha, pejabat, jadi guru, jeung anu tadi cek maneh teh geuning Udin. Naon eta teh? Kompresornya regulator.
Tapi Abi hoyong dijajabkan ke emak. Mohon mangga kasep, hayu kumaha urang dijabkeun. Sing getolnya ngaosna cing pinter. Mudah-mudahan hidup janten barangkali anu sukses dunia di akhiratna. Hidup sehingga nyaman beragama ulah jauh di ulana nyoba sareng tobat dasar para kiai sangkan aya masalengkah ninggal Tuh, Din, tingali nama lancik maning geus naikeun ngaji. Hayu atuh, Din, hayu nama. Hayu Pak, tapi Udin mah itu hayang motor. Rupa-rupa make hayang motor, pan teu boga duit, Din. Atuh Pak, Heuh, Din, pan ngiridit ke sarua kudu boga duit, coba kudu boga kartu keluarga. Pan urang mah teu boga. tuh ya Pak, cek Udin hayang motor. Jadi, kababaya. Itu budak, meureun lain hayang motor, hayang modal. Kan cek Udin dia tadi buru-buru Pak, hayang ayeuna teu kuat. Nah, atuh make ngomong ngiridit. Ya iya Pak, beuting Udin ngiridit. Nyalingit atau eta mah stres sardin. Hayu buru ah, ka WC, karunya penonton baueun. Tapi dong kemana